Nongkrong deh. Dasar musim hujan, utarikan deh. Pusing pokoknya mah minggu ini mau bisa ngiriman ke lembur. Anjir, aing eleh main kieu. Waduh, kumaha ieu duit aing beak. Kaduh, aing main ieu dak lamun nyoki main bung ya. Waduh, kumaha ieu nya gaji aing beak. Woi Mang Opik kadi ge. Aya naon Mang Ipin? Kumaha Mang Ipin aya tarikan eueuh? Boro-boro tarikan boga eueuh, aja urang ge bingung ieu kumaha ngiriman ka lembur ge nya. Aduh, nya bingung kumaha ieu tarikan. Sugan Mang Opik aya duit urang nginjem ke kurang digantian. Waduh, hampura lain dong nginjeman urang ieu masalahna kumaha? Naon masalahna kitu Mang Opik? Kayak dong mah ngobrol lah bari ngopi lah urang. Bener geus kira meuli. Lopo jeung gorengan segala. Sugan aya di Mang Opik ya duit. Anjir kumaha beli gorengan duit aing lagi beak. Kumaha ieu nya? Wah, ngomong bae eueuh tutup warungna. Mana gorengan jeung kopina? Awa tarutup warungna. Weh, biar aku tutup. Bener Mang Ipin, urang geus muter-muter. Aja kumaha masalah duit teh ageun urang. Waduh, kumanya Mang? Naon kumaha yeuh? Bingung urang emang masalahna ieu. Duitna urang pake main ieu. Laju eleh ieu mainna. Duitna beak meureun. Beak Mang, atuh kumaha urang ieu ku pamajikan urang cerkanan ieu. Beak duit urang. Aduh, aya bae dasar mau tarikan. Aduh, dak. Cik urang ulang ngomen nu kitu. Coba lamun dikaurangkeun mah eta mah pasti ku urang mah pasti menangnya. ngajual kebon.